gitu dengan ayah awewe itu. Pemorek bunuh diri gitu ah. Genteng lah bos aingnya. Aing rek ngobrol aja jeung awewe. Cewek. Apa sih? Orang mana kenalan dong? Aku lagi nunggu orang. I was a girl in the village. Aja gini guys. Sia tadi mau suara awewe kunan suara badot sia. Kalau panggil itu rene dia. Ih aing diheureunyan ge ku aing. Mata buaya siau awewe kaing. Aing lelaki tuh. Bukain panjang. Aisyah suara tadi mau suara nasi awewe ah. Biasa. Lelaki empan buaya. Ih najis. Kayaknya iya anak buah teh kamanya kalau kakak mamangkatan aing kepanasan pantesan panas itu teh kamanya budak itu nya budak tehnya waduh itu kosna teh budak tuh jeung awewe apa jeung kunti tuh aing ge jomblo sia mah makin bobogohan budak teh ai sia aing kapanasan anak buah teh kumaha cenah teh di payungan kieu pantes aing panas ti tadi. Sore atuh bos, kan urang ge capek meureun. Tarik kenalan mah capek aing ngoyongan ah sia. Aing ngadogan di luhur. Tuh rek kenalan mah tuh. Aing anak buah teh kerang ngadat. Terus lah ku aing payungan ya. Aya awewe tuh. Hai Nona. Boleh kenalan enggak? Boleh. Siapa namanya ya? Kalau boleh tahu. Cewek, aing teh lelaki. Tah. Kunyuk geningan ieu mah. Yantonya. Yanto. Aing lempang ti lebak capek istirahat di dieu. Aing yanti aing digoda ieu jomblo ieu. Aduh, kumaha nya aing. Kamu gosir ke ngadat kaing. Boga aing nu mana pan jomblo aing. Oh, jomblo. Entak aing neangan. Saruat kaing jomblo. Aduh ieu mah yanto pan ku rumis. Heula geus saya balikan mah nya. Aduh geus atuh Capek kayak aing. neangan heuh. Aing masih yanto geus mangkat, segenut oge mangkat di kos mah. Susul ku aing ah. Malah mangkat teh budak kunyuk. Lik si bos kumaha bos awewe teh. Soalnya tadi nggak mau diganggu dengan siluman kadal dengan kamu gitu. Kumaha bos? Aduh. Eta sia koplok ngadon seserian aing teh mah. Si Yanto nu tadi mah aing. Sugan teh si Yanti teh mah kumisan geuning rek ngacau. Sia mah kada seuri. Yo payungan aing mending ge anak buah teh mah. Ayo urang mangkat mayungan di wae ampun teuing. Anak buah sia mah. Tuh, aya motor kuncina gantung kosna. Sikat mending ge dut. Oke siap, ieu payung balangkeun nya ku aing. Wah, tadi aing titah nyikat motor ya. Teh sikat motor aing tadi. Tahan gening, ieu sikat teh. Sikat ku motor teh lah. Sikat ku aing tapi kabolong sugan muru amat lah. Alanya si kuya ning karena disikatan dibersihan si kuya mau motor teh tapi ku aing tadi sikat tadinya kita disikat teh dicokot malah disikat dibersihan ya anak buah si kuya dasar yo mah ya kuya ai si kuya ku aing ditita disikat teh mah karena disikat dibersihan motor batur eta Nah, bos. ku aing tita dicokot kunci aya nempel Sugan aing motorna bos teh disikat. Kita disikat dikubah teh ya nyaho teh bos. Anya nyaho kitu mah sikat bawa mah tuh ku aing bawa berhenti tadi. Ai bos aing sok ngaco ayo lah bawa. Itu disikat bawa mah. kunci Dorong bos, iya kan di standar 2 meureun. Sok standar ngaco duanya nya aduh aing. kumaha yeuh anjir si kuya eta kuya woi kuya sia keur nanaon di dinya kalah ngome motor dijieun ku kudaan
Hah? Itu bos orang make kudaan doang ke Arulin Bejat motor aing turun cia. Oh, si bos tadi titoh toh. Ya naon ya sikat ya boy ya. Apurannya bosnya. Mangga mas ya. Ari itu. Ayo. Ayo mangkat. Siap mun gara siap. Aing mah boga anak buah teh kumaha cenah. Teh ku aing tadi sikat motor teh kumaha. Karena mangkat manten boga anak. Aing cokot sia mah. Geus lah gandeng beusi disikat ku aing ieu. Untuk Untuk tah. disikat mah. Ai sia ih.